Sakitu dimarahan ku Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun tetap tenang. Maka ayat ieu bisa digunakeun paranti muka kunci. Lamun kunci batur nutup eueuh kuncian ku urang dibuka, bacakeun ayat ieu. Baca ayat ieu. Bisa pakai maling ku urang. Sebab Kangjeng Nabi Musa leuleuy ku Kangjeng Nabi Harun. Sakitu Kangjeng Nabi Musa gagahna luar biasa, malakal maut bege elek. Tapi ku Kangjeng Nabi Harun dinasehatan leuleus Kangjeng Nabi Musa. Melu Kangjeng Nabi Musa ka Kangjeng Nabi Harun. Ayat ieu bisa pakai muka kunci lantaran sagagah-gagahna Kangjeng Nabi Musa ku ayat ieu leuleus. Sangonci-ngonci na kunci dibuka ku ayat ieu ngejepret sorangan. Di mana mimitina? Ieu. Mun aya kunci, cekel kuncina. Bacakeun ayat ieu. Qul wujud kidambako mukhalafat. Bismillahirrahmanirrahim. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين Allahu a'lam bimuradi walamma raja'a Musa lan samang-samang sababalik sapa Kangjeng Nabi Musa ila qaumi maring kaum Kangjeng Nabi Musa ghadbana hale bendung min jihatihim saking arah-arah kaum asifan hale kang prihatin syadidal huzni tegese hale kang sangat prihatin. Kalau maka ngucap ya Kangjeng Nabi Musa lahum kadua kaum ngucap lapan bisa ma khalaftumuni iku sa'ala-alane khilafah apa nema tegese khilafah bisa khilafatan tegese sa'ala-alane khilafah apane khilafatan pagaweanane khalaftumuni kang migawe sira kabeh ni isun ha ing khilafah min ba'di saking sausana isun khilafatukum utawi pagawean sira kabeh hadhihi haitsu asyaqtum tawi ikilah khilafah iku sekira-kiranya kutuakeun sira kabeh ajiltu mana tangga gengagakeun sira kabeh amar rabbikum ing parentan pangeran sira kabeh wal qalal walan ibakeun ya Musa ing pirang-pirang uluk alwah Taurat geus pirang-pirang uluk Taurat godoban li rabbi na ara-ara penduli rabbi kena arah pangeran ini Musa mata kasarat maka nerima pecah ya Allah wa akhadalan ngalap ya Kangjeng Nabi Musa berasiaki kalawan sirah dulur lanang ya Musa aya bisyarihi tegese kalawan rambut akhi biyaminihi kalawan tangan tengene ya Kangjeng Nabi Musa walihiyatihi lan jenggot akhi bisimalihi kalawan kiwana Musa iya juruhu halan narik ya Musa wing akhi ilaihi maring Musa godoban na arah-arah bendu wala mujab ya akhi imnaum anak lanang mbok ingsun bikasil mimi wa patiha kalawan dan kasakeun mim lan dan patakeun mim macana ibna ummi ibna umaik
arada ngarepakeun ya khian Harun ummi ing mbok ingsun wa dzikruha a'tafa liqalbi lan utawi nuture kalimah ibna umma iku a'tafa kang ngalembutaken ya zikru liqalbihi kadue atine Kangjeng Nabi Musa dal kaum aisatuhun kaum istalapuniku nganggap lemah ya kaum ning isun wa kadulan para ya kaum qorbut tegese maraki ya kaum yaqtulunan iku ngabunuh ya kaum ning isun pala tusmit maka aja anda akan bunga sirah tu perih tegese aja anda akan bunga sirah bi kalawan isun ala ada ing pirang-pirang musuh biihanatika iyaya kalawan ngainakeun sira ing iya isu wala taj'alni lan aja anda akan sira musan isu ma'al qaumil zalimin sumertane kaum kang zalim kabeh bi ibadatil ijli fil muaqadati kalawan ngaibadahan ing pedek ing dalem den siksa Qala rabbi filli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Kala ngucap ya Kangjeng Nabi Musa ngucap yang lapat terbing pilih Rabbi pangeran insun ikfir muga ngahampuratuan likado insun masana ting barangkang ada melingsun biaki kalawan dulur insun waliaki lan kadue dulur lanang isun nasokahu fi doainya kutuakeun yang Musa uing aking dalam ngadua irdoan lau kenara ngaridon lau kadue aki wadapan lisyamadati bi lan kenara nora kadue bunga bi kadue bunga musuh bi kalawan aki wadakin lan muga manjingakeun Tuhan nangisun saya fi rahmatika ing dalam rahmat Tuhan wa anta liutai Tuhan arhamur rahimin iku kang leuwih welas-welas wong kang welas kabeh wong kang welas kabeh masih kele nyaritakeun tentang kisah lalakon caritaan Kangjeng Nabi Musa alaihi ketika Kangjeng Nabi Musa diceluk ku Gusti Allah piwarang ka Gunung Sinai Tursina Kangjeng Nabi Musa titip kanu jadi lancet Kangjeng Nabi Harun namina titip umat kade ulah pudar tina nauhidkeun ka Allah tur ikhlas ibadah ka Gusti Allah larang jelema anu ibadah lain ka Allah Kangjeng Nabi Harun rai sing tegep rai sing percaya jung geura berangkat memenuhi panggilan Allah kula siap jadi khalifah untuk melanjutkan selama anjeun teu aya ramah tamah Kangjeng Nabi Harun padahal lanceuk 3 tahun bedana jeung Kangjeng Nabi Musa kulantaran nyaho Kangjeng Nabi Harun teh bahwa Kangjeng Nabi Musa diangkat Rasul Allah Kangjeng Nabi Harun sanajan lanceuk tawadu dipayuneun nu jadi adi nganggap kada kaluhuran derajat jeung pangkat nu jadi adi bekerja sama dakwah bebarengan mengakui keistimewaan Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Berangkatlah Kangjeng Nabi Musa selama 40 hari
di tengah-tengah keberangkatan Kangjeng Nabi Musa ke Gunung Tursina munajat dibere oleh-oleh kitab Taurat anu utamana pisan Kangjeng Nabi Musa mukallamah jeung Gusti Allah tapi torojol aya Musa Samiri mawa anak sapi menangieun tidak perhiasan kaum Kipti di lolohan ku taneuh menang nyokot tina urut tapak kuda Kangjeng malaikat Jibril alaihissalam faqabattu qabdatan min atharir rasul diwawalkeun sasada sageus sasada bisa leumpang padahal dijieun tina perhiasan logam tapi barang diwawalan taneuh eta jadi aya kulitan aya dagingan aya tulangan aya getihan sasada beuh mana herang luar biasa bagus luar biasa atuh Musa Samiri ngabejaan ka kaumna hei kaum hadza ilahukum wa ilahu Musa. Ieu anak sapi teh pangeran aranjeun. Oge pangeran Kangjeng Nabi Musa. Musa kuari teu aya. Jeung Musa paeh kuari moal balik deui. Diisukeun seperti eta. Iya pangeran disembah-sembah ku Kangjeng Nabi Musa teh ieu Kangjeng Nabi Musa na berangkat bebejana munajat moal balik deui Musa mah deuk naon hese-hese neangan pangeran iya pangeran Kangjeng Nabi Harun ngahalangan sakebekna jeung sakuatna ceuk Kangjeng Nabi Harun pangeran mah lain ieu pangeran mah mukhalafah lil hawadits alladzi khalaqas samawati wal ardh. Kangjeng Nabi Harun terus dakwah. Musa Samiri terus dakwah. Ngadu antara Kangjeng Nabi Harun sebagai khalifah jeung Musa Samiri nu mangeranan nyieun pangeran tina anak sapi. Kangjeng Nabi Harun seseleh. Seseleh Kangjeng Nabi Harun eleh Kangjeng Nabi Harun. Masya Allah. Geus teu dianggap buruk berayak teh jelema kabeh ngimankeun ka anak sapi ya Allah ya Rabbi geus kos kitu bae teh lalakon pohara jasa Kangjeng Nabi Musa na keur munajat selama 40 poe can balik diisukeun maot ku Musa Samiri moal balik deui sementara Kangjeng Nabi Harun teu boga kakuatan kumaha dakwah mah terus bae kuari ngagelok jelema percaya na lain ka Allah tapi ka anak sapi sujudnya na ka anak sapi disembah anak sapi Masya Allah Masya Allah Masya Allah Kangjeng Nabi Musa turun ti Gunung Tursina balik deui ka kaumna walam raja Musa ila qaumi rabbana asifa barang Kangjeng Nabi Musa balik ka kaum benduna pohara tur prihatin sedih Kangjeng Nabi Musa syadidal huzni lantaran neuleuh kaum ibadah lain ka Allah nu tatadina titah tauhidkeun ka Allah ibadah ka Allah kalawan ikhlas ibadah ulah aya unsur naon-naon kuari deuleuh kaum kabeh nyembah ka anak sapi rabbana asifa bendu Kangjeng Nabi Musa prihatin sedih luar biasa nang hese beleke hese capek nu tadina perang jeung Firaun teh kapan dakwah teh deuk Islam keun
Setelah berangkat Kangjeng Nabi Musa dakwah tarung jeung Firaun, menang Kangjeng Nabi Musa, diudag ku Firaun. Firaun memodar di lautan. Kangjeng Nabi Musa beserta kaum selamat. Alhamdulillah iman ka Allah lain lalaga. Nang hese capek perang jeung Firaun. Masih kene kerasa ku kaum teh perang jeung Raja Firaun teh. Begitu ditinggalkan kuari malah boga pangeran anyar. Boga pangeran anyar anak sapi deh. Kangjeng Nabi Musa gode kepala. Pentek cek Kangjeng Nabi Musa gola bisa ma khalaftumuni min ba'di. Cek Kangjeng Nabi Musa terhadap kaum Nabi panggoreng-goreng nak sebagai khilafah agawe anu pang jore-jorena du dilakukeun ku muaraneh kabeh mimba di sabada kaula selama 40 poe berubah 40 poe doang ku berubah nu tadina geus jembah ka Allah ibadah ka Allah ku hari malah ibadah ka anak sapi musyrik deui anjeun teh a'ajiltum amra rabbikum apakah anjeun gegeuraan kana parentahan pangeran aranjeun kabeh gegeuraan bilu padahal Allah marentahkeun ka kaula sing hade umat maneh dipanggil heula ku kaula kula geus titip ka lanceuk kaula Kangjeng Nabi Harun jeung maneh tepan ku kula geus titipan Kang Deka kok make jeung gegeuraan sagala maneh neangan pangeran sehingga keluar tina parentah pangeran Allah Subhanahu wa taala gode kepala Kangjeng Nabi Musa. Di bahasa Arab aya ajalah aya surah. Aya ajalah ma ieu ta ajiltum, ajalah ngaranna at-taqaddumu ala syai' qabla waqtihi. Ngalaksanakeun hiji perkara memeh waktuna kan teu beres. Rambutan can asak geus dialaan dijual kan teu beres. Haseum. Haseum pare encan koneng geus diala moal beres. Moal beres. Memeh waktu geus diala cara kuari mah baheula mah urang mun meuli buah darmayu aramis lantaran diala kolot bahkan diala asak kuari mah ngora keneh geus diorag duit bae geus duit haseum meuli buah darmayu urang haseum meuli rambutan haseum lantaran memeh waktuna geus dilaksanakeun. Salat jam 12 dohor nyana jam setengah 12 geus salat. Eta garana ajalah nu kos kitu garana. Gegeuraan teuing teu bagus aya memeh waktu mah. Ieu ge ajiltum memeh waktu. Aya di surah mah kitu amalus syai' awali awqati ngalaksanakeun perkara gegeuraan cuman di awal waktu. Begitu trong langsung salat. Di jero waktu ngan cepet ngalaksanakeun ditungguan jam 12 begitu langsung sholat gitu kene ieu mun rambutan teh mah ditungguan datang ke asak geura ala bagus eta kos kitu lantaran lamun kebal teuing asakna ditangkal buru iki urang ge kitu kene namun orang sholat di tedang we jam 12 encan, ke setengah hiji encan, jam hiji encan, jam setengah 2 encan, jam 2 encan, jam setengah 3 karak mulai kacai buru. Sholat buru kata. Tatori kayak gede. Kuruna mah begitu dah. Jam 12 teng atau kuari jam 12 lewat seperempat teng langsung sholat. Bagus eta kos gitu. Kom lamun subuh mah. Subuh jam 7 tapi lain buru. Tapi lain buru mah. Jam 7 masih sareur emang ngomong istiqomah jam didinya beureun. Tah eta buruk da geus parah jasa tambah buruk da ge. Masyaallah. Ajalah memeh waktuna.
Titah nungguan 40 poe doang kakarak 20 poe ka 30 poe geus berubah. Malah diisukeun Kangjeng Nabi Musa teh maot. Masyaallah. Mantap cek Kangjeng Nabi Musa bisa ma khalaqtumuni min ba'di. A'jiltum amra rabbikum. Marah Kangjeng Nabi Musa. Gegeraan teh mana nyeun tindakan sehingga berubah pikiran mangeranan ke anak sapi. Kanjeng Nabi Musa wa alqal alwah. Cokot ku Kanjeng Nabi Musa ku marah-marahna. Taurat menang ti Gusti Allah. Nu tina loh-loh tina papan-papan tina batu. Mun sakitu wedena ku Kanjeng Nabi Musa diangkat. Dibalangkeun ku Kanjeng Nabi Musa. Peupeus patakasar. Masya Allah, iku marah-marahna Kangjeng Nabi Musa. Cuman marahna Kangjeng Nabi Musa godoban li Rabbi benduna karena pangeran yane karena Allah Subhanahu wa taala. Urang makan marahna karena nafsu. Urang mah lamun aya awewe ditanya teu nembalan marah. Marah urang nafsu, tapi lamun awewe teu make jilbab baju seuri atuh biasa bae. Biasa bae urang mah milu seuri deui biasa. Aya awewe pingpingna kadeuleu ditanya ku urang teu nembalan, marah urang goblok sia tolol sia. Tapi lamun ka urang nyuratan, we atuh happy-happy bae. Urang mah nafsu, selalu nafsuna naon. Nah, ieu Kangjeng Nabi Musa marahna karena Allah. Gagah Kangjeng Nabi Musa. Di samping Kangjeng Nabi Musa nyokot loh, kemudian dibalangkeun pecah Taurat teh. Wa akhadha bi rasi akhihi. Leungeun katuhu Kangjeng Nabi Musa nyampak. Nyekel kana hulu Kangjeng Nabi Harun nu jadi lanceukna. Buukna dicekel make leungeun katuhu. Leungeun kencana nyekel janggot Kangjeng Nabi Harun. Bayangkeun coba ku urang. Ya juluhu ilaihi ditarik ku Kangjeng Nabi Musa ka Kangjeng Nabi Musa dikieukeun. Teu eta upaya Kangjeng Nabi Harun. Kangjeng Nabi Musa mah buah jasa diciptakeun ku Gusti Allah. Bahkan Kangjeng Nabi Musa mah lamun keur marah, yeuna ye huluna ye sirahna ye kaluar haseup. Keluar haseup Kanjeng Nabi Musa mah lamun keur marah teh ku gagah-gagahna haseup keluar. Mentak paingan cek Kanjeng Nabi lamun urang keur marah berarti aya seuneu di awak urang. Seuneu ku dipareuman make cai. Diajar ku Kanjeng Nabi urang di pagahan urang lamun marah keur nangtung gegeraan diuk. Urang marah ka sabae. Ulah aju tugas tulak cangke. Setan di dia wah goyang-goyangan hayo cak setan teh ulah tapi orang lamun keur marah diuk geura gitu rapih bakal marah urang eueuh lamun diuk masih kene ngageter kene marah berarti seuneu aya kene di jero hate urang ngedeng lamun ngedeng masih marah kene mandi tiis bener kok gini dititah mandi. Sahabat praktek begitu marah ka hiji jelema inget ka ucapan Kanjeng diuk masih marah kene bae ngedeng masih marah kene bae mandi marahna marahna tiis sebab seuneu antina adalah cai di awak urang aya seuneuan pandian beres nu bantak dina thariqah mah lamun peuting teh kan urang teh embung salat urang teh embung wirid aya setanan. Setan kan seuneu pandian. Dina thariqah mah kos kitu pandian, jebur bae wasak. Seuneu pareung cak setan tiris. Lompat setan. Urang kan tirisan hees deui. Setan datang deui, we tidur nih setan kan diciptakeun dina seuneu. Aya di awak urang panas, embung ngajakanna embung salat embung
wirid mung maca Quran mung pandian kira ge pandian dengan penuh keyakinan ieu teh mandian seuneu nu aya di awak urang pareban beres seger lamun haju urang teu mandi atuh setan aya bae di awak urang embung urang atuh apa urang boga pikiran asana aing isuk gering ye boga pikiran mah aing di pandian kieu mah isukna gering sebab nuturkeun keyakinan urang gering tapi cakal keyakinan urang moal perintah Kangjeng Nabi ieu mah moal luar mah gering moal urang geus direncanakeun sih dahar tas dahar garoko tas garoko hees atuh bener rencana urang teh bener tapi lamun aing mah dahar nah tas dahar ngidup garoko ngidup salat moal tegep bae biasa teh sesuai jeung rencana urang coba ge pandian urang keur marah pandian tiis minimal wudu lamun urang marah langsung gegerean ngala wudu urang marah ka pamajikan ulah di layanan atuh pamajikan mah kaleng rombeng teu pamajikan luar mun di layanan mah kumaha gitu wah atuh malah eureun-eureun terus bae nya ngahing-hing bae lamun can dibeulikeun kongkorong teh terus bae ka dapur kongkorong ka tengah kongkorong ka mana kongkorong ajupan hees ge can dibeulikeun kongkorong momorongkok tata ngomong we urang ngala wudu bae ngala wudu urang abeh tiis kabeuli moal teh kongkorong maning wudu ngala wudu tiis gawak urang nya nek ngomong naon aya urang tiis papan ngeunaheun ya tuh ngeunaheun anu mantak ribut ge pan urang marah itu marah urang marah ribut kitu mah itu marah urang teh atuh mal ribut ku nyana di popuhan kitu daek marah teh kunaon teh daek marah aing mah hanya marah nyana teh urang ngala wudu deui salamet di pagahan orang ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu Kangjeng Nabi Musa mah gagah ngedak waktu malakal maut datang Assalamualaikum Waalaikumsalam saya kula malakal maut naon hendak nyabut nyawa sambarang segala nyabut nyawa dek belah mana sih nyabut nyawa anak aing ayo dek belah mana dek belah mana ayo melalui sungut aing geus muka lamah jeung Allah melalui mata aing geus memandang karena mujizat Allah melalui ceuli aing geus ngadenge karena kalam Allah melalui suku aing teh akan berangkat menang Allah ka Gunung Tursina leungeun geus pernah dibere ku Gusti Allah Taurat dek belah mana sia nyabut nyawa ka aing hayo sia ku aing hayo ditonjok eta malakal maut ditonjok ku Kanjeng Nabi Musa sambarangan buta malakal maut waduh sekolah kalau ada karek mangi aing jelema kosni jeung kana buat agak gading deh si jelema teh kacolongan Kanjeng Nabi Musa kacolongan ieu malakal maut bebeja ka Gusti Allah Gusti kunaon ulah buta sia teh tidak kunaon Gusa teu buta ku hamba Gusti ngaran Musa kula kacolongan cepet biasa sakjana teh bencana we hebat biasa teh mah lain besi teh mah lain Cimande teh mah Musa kilat bae pieu kula mal bisa nyabut nyawa kula aja ku Gusti Allah dicagerkeun deui cager alhamdulillah tugas beuneh laksanakeun deui kuari datangan deui Musa. Aduh. Kula ditonjok deui. Ulah sia datangan deui, tanya. Kuari mah lain dek cabut nyawa kitu nanya. Dek hayang maot apa hayang hirup? Mun hayang hirup dek sabaraha taun lilana. Bejakeun cak Gusti Allah dek dituturkeun gitu. Dek dituturkeun ayo bejakeun. Tah mun kieu mah daek nyebut nyawa mambung ya kan sanggup malah kalau teu sanggup gagah jasa Kanjeng Nabi Musa bahkan kadeuleuh hurung lamun keur marah ieu sirahna ka luhur hurung
haram mentak Firaun eleh ge emang kumaha gitu. Saha nu bisa ngalawan Kangjeng Nabi Musa aja kos itu kaayaanana tuh. Bae diciptakeun ku Gusti Allah nabi nu pangbuagah-gagahna Kangjeng Nabi Musa. Ya Allah. Eta batu-batu. Pan eta teh naon karangaranna? Kitu Taurat 7 meter panjangna. Batu 7 meter diangkat bae dibantingkeun. Marahnya na kumarah-marahna. Peupeus Taurat nu aslina. Buagah jasa. Urang mah mawa batu eta bae kali hiji dong. Mane berat jasa ya Allah ya. Kanjeng Nabi Musa 7 meter kebelah ditu diangkat ke sorang. Ya Allah. Ya malakal maut datang deh. Assalamualaikum. Salam mana deui? Ayo. Kula mah ka dieu ku ari deuk nanya. Deuk maut apa yang hirup? Hirup. Wah, maka yang baik dakwah. Gusti Allah ngamanggakeun besi deuk hirup mah. Bertaun. Titah cekel cenah sapi make dampal leungeun tepakeun ka sapi. Plek. Tah bulu sapi nu katutupan ku telapak tangan hitung sabaraha ribu sabaraha juta. Nah eta didinya umur maneh sakitu. Yuk, lamun geus beak eta mah pae. Jadi pae keneh. Pae, jadi bakal pae bae. Bakal pae naon hirup ge cek atuh. Engke pae ku ari pae mending ku ari. Jeuh, cek bakal mah ku kiamat sih. Ya asa-asa ada jambut nyawa. Beneran ya? Iya bener. Bejakeun ka Gusti Allah mun engke pae ku ari pae mending ku ari. Mun kitu mah engke teu pae tah, terus pae terus datang ka surga bae. Nges, mung pae. Ai engke bakal pae bagus beak ribuan tahun jutaan tahun eta teh dihitung. Misalnya 1 juta tahun, engke na pae keneh. Atuh mani kuari nanaonan. Laporkeun ka ditu ka Gusti Allah. Laporan deui malakal maut Gusti. Naon? Jayang kuari bae cenah. Aya kuari bae mah tanya tuh. Hayu ulah ngalawan gitu. Ulah ngalawan. Walah kalau sih ya Allah, teh jelema bagah-gagah teh. Pohara. Walah kalau datang deui ka dieu. Waalaikumsalam. Aya kuari bae tuh geura masang. Deuker kumaha geura masang. Deuker nangkarak atau adang ruku sujud lah sakjana sarua bae nangkarak Kangjeng Nabi Musa. Cabut nyawa. Langsung mau. Tiku gagahna Kangjeng Nabi Musa boro-boro setan malakal maut ditojok ku nyana. Lain lalagan tanda kagagahan Kangjeng Nabi Musa lamun keur marah ieu na hurung ka luhur. Haseup ka deuleuy mah ku sarerea ka deuleuy. Eueuh nu wani. Nu mantap ketika Kangjeng Nabi Harun dicekel rambutna ku leungeun katuh. Janggotna Kangjeng Nabi Harun dicekel make leungeun kenca. Ditarik. Di ka Kangjeng Nabi Musa keundikeun. Ya. Kangjeng Nabi Harun teu daya teu upaya. Cicing Kangjeng Nabi Harun ya jurruhu ilaihi godoban. Oh parah Kangjeng Nabi Musa. Can nyaho ieu teh alasan-alasanan. Kangjeng Nabi Harun nyarita qala ibna ummi. Cek Kangjeng Nabi Harun anak lalaki ibu kaula teu Musa nya. Tapi bahasana ya ibna umma. Maksudna nyebut kalimah ya ibna umma teh eta teh ngaleuleskeun kana hate Kangjeng Nabi Musa. Berarti kan aing teh dulur saindung sabapa. Masa sih kudu gelut? Teu bagus maneh teh jaman teh adik kula teh kakak. Masa kudu marah dijenggut segala rupa. Komo lamun datang ka dibantingkeun. Ya
ibna umma duh dulur sama sarua pada urang boga emak anjeun teh adik kula yeuh dengekeun heula ulah waka marah dengekeun kumaha wah kumaha sama tetep bae coba terangkeun innal qauma sanyana kaum Bani Israel teh istadafuni nganggap lemah ka kaula kula dakwah bareng di ditu Musa Samiri di dieu kula Musa Samiri ngajakan ibadah ka pedet anak sapi kula ngajakan ka Allah terus unggal poe berang saberang peting sapeting selama 40 petek itu baik tetapi na istana puli kaum tengah anggap ka kaula Harun mulai direnge sapira si Harun kula teh terus-terusan lambat laun benang ku Musa Samiri benang akhirna abah milu ka ditu lain teu dakwah ngan kula teh dianggap dakwah kaula teh tuh beda jelema anu geus mukalama jeung Allah jeung jelema anu can mukalama kalau beda dakwahna Kanjeng Nabi Musa mah mun dakwah nurut jelema lantaran geus mukalama jeung Gusti Allah wow jeung Gusti Allah tapi Kanjeng Nabi Harun macan mukalama jeung Allah can diangkat jadi rasul teu didenge ku masyarakat sebagai gambaran kuari nu mantak teu didarengekeun teu ditaluturkeun can wow jeung Allah atau dakwah di mimbar teh saudara eta tunjukna luar biasa ayat luar jasa di jero nama amplop cara si eta atuh mal beres dakwah kitu mah tuaun ka Allah atuh diondang kuno sugih giat diondang kuno susah alasan muriang nu kumaha coba dibere amplop nang bodaya bau maca kutub robani na geus sabeulah poe diondang be kuno susah aduh udah geus aya undangan deui cekna ka tiga raksa kumaha coba eta mal beres anu kos gara itu mah dakwah teu wauh ka Allah moal sok terangkeun Al-Qur'an tapi maksudna di jero hatena dunia datang ka anu ngadengekeun bae ge jauh moal dituturkan ke masyarakat moal boro-boro masyarakat jauh masyarakat deket moal nuturkeun ku sebab naon can wauh jeung Allah cak masyarakat dasar wajeng aing tah mah beda saeutik doang nya pinter ngomong doang moal ditaluturkeun ku masyarakat tah contoh Kanjeng Nabi Harun keur can wauh jeung Allah sarua ngajak nauhidkeun ka Allah jeung Kanjeng Nabi Musa akur bahasana akur jeung Kanjeng Nabi Musa bahkan Kanjeng Nabi Harun melalui piawai leuwih ramah menghadapi masyarakat Kanjeng Nabi Musa onam kasar tapi Kanjeng Nabi Harun teu didenge ku masyarakat istadafuni kabeh kaum nganggap lemah ka kaula teu nganggap ka kaula bahkan begitu kaum kabeh geus milu ka Musa Samiri wa kadu yaqtulunani hampir nyana da kamu kula hampir kula dibunuh lain lalagaan perjuangan kaula teh tanyakeun coba teh ka kaum anu masih kena iman hiji dua mah coba bejak tanyakeun Kanjeng Nabi Musa gode kepala mantak cek Kanjeng Nabi Harun fala tusmit bial ada aduh Musa ulang ngajadikeun bunga ku sebab kaula ka para musuh lamun kadenge urang ribut musuh meureunnan seuri lamun kadenge urang teh galungan meureun musuh teh meureun seseurian ogos kuari negara Islam jeung negara Islam teh ribut atukan kafir seseurian geus puguh Baghdad hancur geus puguh Turki hancur puguh Suriah hancur tambah deui Yaman hancur kuari Saudi Arabia hampir sakedeung deui perebut jabatan negara Islam keur diacak-acak dipilih deui terus Suriah terus-terusan geus sabaraha ribu masyarakat nu paeh geus puguh di Baghdad terus di Yaman terus kuari menuju Saudi Arabia Makkah terus
kan kafir seserian Islam jeung Islam ribut seserian. Nah ieu ge fala tusmit bial ada Musa umat ulah ngajadikeun bungah ka musuh ku sebab gara-gara ieu urang masing damai bae. Wala taj'alni ma'al qaumi zalimin ulah ngajadikeun anjeun ka kaula ma'al qaumi zalimin sarta kaum nu zalim kaula dianggap kaula teh ieu babarengan jeung kaum nu zalim ulah nahanan luar biasa andai kata deuk disiksa menta ka Gusti Allah ulah dihijikeun jeung jelema-jelema itu jak kula mah tetep dakwah teh barang penting terus bae. Kangjeng Nabi Musa ngalengis ka Gusti Allah. Setelah Kangjeng Nabi Musa nyaho karena perjuangan Kangjeng Nabi Harun teh horenganan teu lalawara. Setelah ku Kangjeng Nabi Musa ditaliti horenganan Kangjeng Nabi Harun teh teu lalagaan dakwah teh pohara pisan. Ngan dakwahna teu dianggap ku kaumna bahkan hampir dibunuh Kangjeng Nabi Harun teh tidinya dipeluk Kangjeng Nabi Harun ku Kangjeng Nabi Musa kakak hampura kula hampura tuh batur mah mun di urang silih bacok gara-gara sameter tanah silih bacok di urang teluh geus sing kalayang endog sing haliber endog. Ih Kangjeng Nabi Musa mah baraso teh karena Allah encan nyaho kana alasan-alasanana setelah nyaho kana alasanana ditangkep dipeluk ku Kangjeng Nabi Musa kakahampura. Ih cek Kangjeng Nabi Harun kula mah teu ieu jak kula berjuang teh lain lalagaan ngan kula mah saking kakuatanana bae atuh. Tah ti dieu lah barometer dakwah memeh ngadakwahan batur dakwahan heula awak sorangan. Memeh ngawaukeun ka Allah waukeun heula awak urang ka Gusti Allah sorangan. Memeh ngajakan tahajud ti peuting urang heula tahajud. Lamun urang ngajakan tahajud ka masyarakat, urangna tilok tahajud ngajebian masyarakat. Dulur peuting urang hudang tahajud. Tahajud. Dulur ulah teu tahajudnya sanajan 2 rakaat. Nonggengnya na prut gitu. Tahajud cegeuna teh. Teu wese nyahoeun ka ambe naon anu dibubuy naon anu dipais engke ta kapan aya haseupna ka ambe anu dipais teh ieu teh daging hayam ka ambe seungitna anu dipais teh ieu teh lauk peda ka ambe seungitna nu dipais tai ucing ka ambe haseupna haseum cek masyarakat sarua manusia ge dakwah hasem teh ucing ge mah ye. Anu dakwah saudara-saudara sekalian, hati-hati kita harus mencintai agama. Hati-hati kita harus mencintai fakir miskin, tapi ka ambeun hasem. Ku masyarakat hasem, ka ambeun hasem. Sebab naon nyanana henteu. Nyanana henteu hasem bae teh ucing ge mah nu kos kieu mah. Tuh, wawukeun heula urang ka Allah, memeh ngawawukeun masyarakat ka Allah. Tafakur heula urang memeh beja ka batur nitahan tafakur. Muraqabah heula urang ka Allah, memeh nitahan muraqabah ka batur. Lamun urang nitahan sedekah urang heula sedekah. Lamun urang nitahan salat duha ka batur urang heula sing bener salat duhana. Lamun urang nitahan tahajud ka batur urang heula tahajud. Lamun urang nitahan maca sholawat ka batur urang heula maca sholawat. Nu mantak batur ka urang dararatang menta ijazah sholawat ka ambe kum irung batinnyana urang besok maca sholawat. Nu mantak batur hayang ijazah dikir ka urang ka ambe ku irung batinnyana urang besok dikir. Lamun urangna tilok baca sholawat dibere ge ya dulur kula ngaijazahan sholawat sia bae baca bego nita-nita ka aing sia bae heula tuh masyarakat ge kos kitu hasem ka ambeun nu urang di ngaijazahkeun batur set ijazah bae dicokot bae suratna dipegang bae moal kona mah teu percaya aing tuh masyaallah ku gagahna Kangjeng Nabi Musa alaihi salam sehingga kehebatan Kangjeng Nabi Musa nu tadi didongengkeun pohara maka kaleleyan Kangjeng Nabi Harun pohara jasa. Sakitu dimarahan ku Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun tetap tenang.
maka ayat ieu bisa digunakan paranti muka kunci. Lamun kunci batur nutup eueuh kuncian ku urang dibuka, bacakeun ayat ieu. Baca ayat ieu. Bisa pakai maling ku urang. Sebab Kangjeng Nabi Musa leuleuy ku Kangjeng Nabi Harun. Sakitu Kangjeng Nabi Musa gagahna luar biasa, malakal maut bege elek. Tapi ku Kangjeng Nabi Harun dinasehatan leuleus Kangjeng Nabi Musa, melu Kangjeng Nabi Musa ka Kangjeng Nabi Harun. Ayat ieu bisa pakai muka kunci lantaran sagagah-gagahna Kangjeng Nabi Musa ku ayat ieu leuleus. Sangonci-ngoncina kunci dibuka ku ayat ieu ngejepret sorangan. Di mana mimitina? Mun aya kunci, cekel kuncina, bacakeun ayat ieu. Qala ibna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit biyal a'da wa la taj'alni ma'al qaumil zalimin. Tiupkeun fa. Ujianana nyantel bae. Kudu kumaha tuh Kiai mun hayang manjur puasaan heula. Sabaraha poe Kiai puasana teu lila 100 poe. Tuh siapa dibere puasa 100 poe ngajoak. Bau budak paeh hasan aing mah. Macanna sabaraha Kiai mal dibejakeun. Tetep kudu aya riyadhah khusus ngan ieu menyaritakeun ayat ieu bisa digunakan paranti muka kunci. Ke mundek perang karak diturunkeun. Can perang moal bisa. Maksudna muka kunci naon? Lamun aya senjata Amerika anu ngonci nu mantap kuari dardur senjata Amerika bisa dikunci kuncina bisa dibuka ku ayat ieu. Di Baghdad hareraneun orang Amerika dikunci kunci-kuncina make remote makanya mukana ge. Tapi bisa dibuka make ayat ieu. Kagetin orang Amerika. Kaget. Iya ta ayat ieu mantap loba nu asup Islam. Panglima Amerika asup Islam. Lantaran naon? Ketika manehanana neundeun satu senjata dikunci nu mukana kudu make remote ternyata bisa dibuka, bisa dicokot ku tentara Irak. Nyana dirinya menyelidiki, setelah menyelidiki ternyata kekuatan ayat ieu asup Islam kan. Loba teng baja nu lempang sorangan padahal dikunci ku Amerika. Dikunci teu bisa sembarangan. Bacakeun ayat ieu ku tentara Amerika, ku tentara Irak. Qala ibna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusmit biyal ada wa la taj'alni ma'al qaumiz zalimin. Muka trek ditumpakan ku tentara Irak. Masya Allah, lain lalagaan ayat ieu. Mun aya awewe ngabangkang bae bacakeun. Tah mulai tah ngepet. Ieu teu kuat efek sampingna doang ya. Ya Allah. Ngan make syarat. Teu beunang sambarangan. Ieu mah keur nyaritakeun kagagahan ayat ieu. Hikmahna sababaraha ulama nyaritakeun. Ieu paranti muka-muka kunci ketika orang perang jeung musuh nu mantap Islam disegani, Islam ditakuti. Amerika ka Indonesia teh sieun, lain sieun senjatana, sieun. Ieu rariadohna doang orang Indonesia mah masyaallah kararuatan biasa. Perang urang teu boga senjata make bambu runcing doang, golok anu aya di hau teh tarang hau pake perang. Golok tarang hau pakai perang. Ngaburinya. Emang kumaha make ayat ieu. Ketika ribut ya di Singapura ribut. Pernah ribut di Singapura. Kamari ieu. Encan lilai ba zaman Habib Hasan. Zaman Habib Hasan cicing dirinya ribut. Nyerang
orang Hindu kadinya Islam saeutik Islam maca ayat ieu salah saurang dua orang maca ayat ieu hiber kaluhur neulekeun hiberna doang wabur kabeh Hindu ieu mah di zaman Habib Hasan aya keneh Habib Hasan ketika manehna diserang ke orang Hindu di Singapura lantaran nyana dakwahna rada nyerang saeutik tentang agama diserang ribut gede di dinya lain letik-letik ribut maca ayat ya hiber sat kaluhur wow ditinggalkeun wabur kabeh tah ieu teh kuari disegani Habib Hasan setelah kejadian ribut gede-gedean dibacakeun ayat ieu hiber jadi bisa hiber sagala ayat ieu muka kunci ieu ngaluluhkeun awewe anu marah we ieu nah ieu dang tah urang mah penting eta doang tah perang mah embung urang mah pan iya doang ya ya Allah ya Rabbi emang siapa mah dijabaya tolol iber ieu ayat ieu nya ngan eta di riyadhana 100 poe macana sakean boga cara-cara tersendiri waktu riyadhana nah ieu mah teu meunang sambarangan untuk dibuka digelar keur ngaji kieu atuh sia lamun digelar kieu bisa jadi pamalingan kabeh dibuka kunci kos kamari pareum tek kula ngomong pareum emang kula teu nyaho di hareupeun kula nu neleponna kumisan make batik make calana emang teu nyaho mun mal dibejakeun ngaranna nu mareumana di ditu nyaho wah Allah dibere nyaho dibaca ayat ieu kula langsung keur hadap ka ditu maca ayat sat langsung kadeuleu jelema langsung nu mareumana kadeuleu ngan kula teu ngadoa ka Allah cukup didoakeun ku masyarakat loba ribuan masyarakat ngadoakeun goblok kana mareumanana asana moal kebal teh jelema hirupna ji jelema kabeh urang Bandung urang Tasik urang Garut urang dieu nyaritakeun panenen goblok nu mareuman tolol di goblok-goblok atuh goblok beneran emang teu kadeuleu ji teh kadeuleu wah Allah dibere neuleu dibaca ieu ayat teh qala ibna innal qauma istad'afuni sret kadang kumisan jelema make batik make calana tek oh geus kula marah henteu di ditu nu mareumana nyaho jelemana jangku lain lalagan tek di pareuman ku jana teu make kopiah di ditu bah nyaho make calana biasa bebegoan nya atuh ku Allah dibere nyaho nu kumaha atuh atuh teh lamun kula nunjuk tah harita tasia hayo sia atuh ketika deuleu jasa ngan teu meunang antepkeun bae cukup ku doa ribuan jelema asana jadi kamangmang ka jelema teh ayat ieu baca ngan puasaan heula 111 poe nambah wari nambah wari 111 poe bahkan 113 poe. Ieu lain letik-letik ayat ieu teh badak ayana ge keur caritakeun kagagahan Kangjeng Nabi Musa nu hurung Kangjeng Nabi Musa bisa luluh ku Kangjeng Nabi Harun alaihissalam ku ayat ieu diabadikeun ayat ieu qala ibna umma innal qauma istad'afuni وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين trek tiup teu kudu deket-deket jauh ge bisa cara di Irak senjata-senjata Amerika nu mantak bisa kerebut kumaha atuh kapan eta aya kuncian senjata teh barareunang kabeh atau kapan ditutup kuncinya ditiup ti kajawat sat asup Masya Allah ribuan manusia kuari masuk Islam di Amerika kulantaran loba keanehan-keanehan keajaiban-keajaiban ketika perang di Irak sanajan ayeuna di Suriah ngan hanjakalna di Suriah mah Islam jeung Islam Yaman Islam jeung Islam ISIS ieu dihanjakalkeun teh seperti ieu rada keanehan mah aya keanehan mah aya lamun jeung kafir nonjol jasa bakal lain lalagaan zaman urang baheula keur ngalawan Belanda pohara jasa keanehan-keanehan ayat-ayat dibacakeun
Geus ente mah ulah mikiran riadoh, ulah mikiran naon. Geus pokona perang datang ka kiai, beres. Engke disuntikan, naonan disuntikan? Peler. Ki Abah daerun eta kan nyuntikan peler jelema. Begitu perang kabeh kasieun datang ka nyana. Ulah sieun cek nyana. Nyokot. Kitu cucuk kali age, cokot. Prosotkeun calanana, suntik. Suntik, disuntikan pelerna. Wow, gagah sakumaha kuda sander. Wow, atuh pamajikan lagi bungaeun jaga-agah. Kan pamajikan teh mun lasalake puluh ya peler terus apa nyana salaki puluh ya peler. Wah, lamun gagah kakarak. Wih, kakarak cenah kuda ieu bener ieu. Suntik. Maka ayat bismillahirrahmanirrahim gagah geus sebab naon riadoh kakarak dibere 113 poe bae geus wow asana meme anggeus bae aing ieu atuh geus bae nu riadona mah wali kajeun urang mah ge datang we ka nyana supaya gagah suntik make kali age mun teu gagah pae Kerek nyeritakeun kagagahan ayat hikmahna ieu mah nu mantap kaistimewaan menonjol bagi jelema-jelema nu bisa ngagunakeunana lain lalagaan sararieun ka wali-wali Allah padahal wali Allah malaleutik jeung para ruasa bae tapi dipake kasieun naonna doana beuh emang kumaha ngan tilok ngadoa sambarang antapkeun bae heulana keun pasrahkeun ka Gusti Allah. Urang mah lamun boga doa nu manyur watu acak-acakan. Acak-acakan. Matak di nafsuna heula dieueuh-eueuhkeun karak manjur doa mah. Lamun make nafsu bae mah atuh moal manjur doa mah. Atuh moal manjur doa, beuh menang salah saeutik. Urang diomongkeun ku batur, kesek sia. Kesek beneran. Urang didoakeun lamun aya kadenge batur ngomongkeun urang seburut sia bau sabada kalapa hejo. Atuh mal beres, atuh kos kitu mah moal aman atuh nafsu ngaranna. Ulah wali menteu. Sadaekna ngomongkeun goreng sadaekna pasrahkeun ka Allah. Jacak Allah ge awas ya. Ulah sambarangan ka wali aing. Lamun wali aing dihina ku sia teh kudu nyanana aing nu tandang cek ku Allah. Ndak wali mah geus nafsu sabodohan nyana ke ku Allah dikutuk salat. Ye, ulah sambarangan ka wali Allah. Ngan lamun wali geus ngadoa karak eta mah ngadoa anu di dieu ulah-ulah Syekh Nawawina minantu Syekh Nawawi najihun tah nu mantak aya mandeg dirinya tsunami gede teok jelema kabeh kaget parae asana ieu nah nangtung di ngadoa ka Allah mandeg doana ge lain Allahumma mandeg mantak aya kampung mandeg tuh jadi doa teh kudu Allahumma wow urang mah ngariung datang ka babudah hizib dipake hizib sakumaha deuk perang ngadoa ka eang-eang ilaruh eang anu ngariung mah teu kudu kos kitu angel ka meunang berkat geus bae cara almarhum abah geunaeun abah mah ngariung urang diajak ngariung ku abah getap kunaon mang nyana mah babari jasa ngariung sakitu lobana ilah haturkeun al-fatihah sahabat nu opat al-fatihah Syekh Abdul Qadir dia barengkeun ka Al-Fatihah. Geus beres baca qulu. Doana ge kadenge ku urang. Mantak bisa na murid-murid teh ngadengekeun abah gandeng maca doa. Allahumma ya muhawwilal hauli wal hawil halana ala sanana. Adina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah bagikeun berkatna beres. Ngirahin ngeriung jeung abah mah tuh beres. Boy, mah hadorotna ti jam 8 eureun jam 9. Encan maca Yasin, maca Alam Nasroh. Janyana ge tilok ai di imahna mah. Emang lupa jelema bae aju action gitu. Heran aing mah. Baca bae di imah, mamanjurna bikeun ketika gariung, udah sese. Masyarakat datang aku polisi ka. Angkat leungeun ti sakieu datang ka sakieu. Sugan leungeusan ngangkat deui turun deui kebal-kebal disumpahan tek patek tak kiai alial teuing Masya Allah sorangan dek angel mah sorangan nah iya ayat lain lalagan mantap
Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Cek Kangjeng Nabi Musa rabbi he pangeran abdi ighfir muga Gusti ngahampura ka abdi kana kalakuan abdi pagawean abdi terhadap dulur abdi jeung sangka-sangka salah abdi wali akhi jeung muga ngahampura Gusti ka dulur abdi nu ngaran Harun dihijikeun ku Kangjeng Nabi Musa. Pasti Kangjeng Nabi Musa makan geus muka lama jeung Allah wauh jeung Allah pasti diijabah. Ya Rabbi ya pangeran abdi ighfir muga ngahampura Gusti li ka abdi kana kasalahan abdi terhadap dulur abdi oge wali akhi jeung muga Gusti ngahampura ka dulur abdi yane Kangjeng Nabi Harun wa adkhilna Gusti muga Gusti ngasupkeun ka abdi sadaya abdi Kangjeng Nabi Harun oge umat-umat abdi pi rahmatika dina rahmat Gusti ja Gusti makapan wa anta arhamur rahimin. Pangulas-ulasna anu warlas kabeh tandingna kawelasan Gusti bere kawelasan Gusti ka abdi sadaya Gusti. Ieu hebatna Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ngadoa di kisah ieu mah can mentana naon di kisah engke di surat Toha mah dipangmentakeun pangangkatkeun ka abdi supaya jadi nabi. Mantak diangkat teh pamenta Kangjeng Nabi Musa engke di surat Tohang ke bakal diceritakan asa nu kolot pemal kaburu ya panjang kene wan angel kene ka surat Tohang akan ngadoakeun Kangjeng Nabi Musa ya Allah masa abdi wungkul nu diangkat jadi nabi jadi rasul ai dakwah babarengan jeung kakak abdi atuh angkat bae mantak dakwah kakak abdi ge jadikeun nabi jadikeun rasul pohara Kangjeng Nabi Musa henteu sosoranganna. Nah, maka ku Gusti Allah diangkat kapan Kangjeng Nabi Harun teh jadi nabi deui. Tah ketika can diangkat jadi nabi can wauh jeung Allah lemah Kangjeng Nabi Musa dakwah Kangjeng Nabi Harun dakwah. Bahkan teh dianggap ku masyarakat mantak dakwah wauhkeun heula diri urang ka Allah. Engke jelema teh kudu dikumaha-kumaha urang nyampekeun naon bae ge urangna geus wauh jeung Allah. Seakan-akan urang teh perintah Allah. Ketika urang seakan perintah Allah jelema nurut sebab lain diparentah ku kiai diparentah ku Allah. Kitulah Kangjeng Nabi Musa alaihi salam jeung Kangjeng Nabi Harun alaihi salam mantak dihijikeun doana qala cek Kangjeng Nabi Musa rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Innal ladzina wallahu a'lam